Wilujeng enjing pamirsa sadayana, patepang deui sareng simkuring Khalifah. Sareng simkuring Arik dina acara Asli Warta. Enjing ieu urang bakal ngebahas hiji kajadian anu kacida prihatina sarta jadi perhatian masyarakat luas. Leres pisan, nyaeta ngeunaan kasus kekerasan sistematis anu tumiba ka puluhan balita di Daycare Little Aresa, Yogyakarta. Pamirsa, Polresta Yogyakarta parantos ngungkap fakta anu ngaruaskeun dina operasi tanggal 24 April 2026. Saeutikna aya 53 balita anu jadi korban kekerasan fisik sareng verbal di Daycare Kasebat. Anu matak ngarakacak hate, para korban teh umurna masih kacida alitna, antara 0 dugi ka 3 tahun. Malah aya laporan, yen orok oge milu jadi korban. Dina kasus ieu, polisi parantos netepkeun 13 tersangka, kalebet katua yayasan sareng kepala sakolana. Karanjeunna disangka mere parentah ka para pangasuh pikeun ngalakukeun tindakan anu teu manusiawi. Tindakanana teh rupa-rupa, mimiti teu ngikat panangan sareng suku budak, nepatkeun budak di rohangan anu heureuh sarta panas, dugi ka nelepang budak anu nuju gering. Saya kan mendapat informasi semua Pak Kapolres, Wali Kota nanti di hari Senin. Jadi yang perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan sekalian, benar pada tanggal 24 kemarin kita telah melakukan penggerbekan di mana itu tempat penitipan anak yang di mana petugas kita memang melihat langsung bahwa anak tersebut diperlakukan tidak manusiawi. Mungkin untuk menjaga kejiwaan terhadap anak, terhadap orang tua, tapi memang secara kesimpulan memang itu tidak manusiawi karena ada juga yang kakinya diikat, tangannya diikat dan sebagainya. Secara umum seperti itu yang hanya bisa saya jelaskan. Alhamdulillah kemarin juga kita telah mengamankan sekitar 30 orang secara maraton. Mungkin rekan-rekan juga lihat yang ada di Polres ini juga sekitar 30 orang itu juga dari tadi malam sampai dengan detik ini juga masih dilakukan pemeriksaan, pendalaman oleh unit PPA yang tadi juga kita telah lakukan gelar perkara. Namun ada masukan-masukan dari beberapa para kanit yang lain, para peserta yang lain, sehingga unit PPA butuh melakukan pendalaman lagi. Mungkin nanti habis maghrib kita lakukan gelar perkara lagi untuk penetapan. Dumasarkan bukti rekaman video, kaayaan di jero Daycare teh kacida jauhna tina kecap layak. Budak-budak katingalikeun nganggo popok tanpa baju dina rohangan anu teu aya ventilasian. Salian teh eta, tetela Daycare Little Aresa ieu teh gaduh izin operasional tipe Pemkot Yogyakarta. Padahal brandingna katingali sae pisan, sehingga seueur kolot anu kacerot. Ayeuna para pelaku dijerat ku UU Perlindungan Anak kalayan ancaman hukuman anu berat. Polresta Yogyakarta oge nuju koordinasi sareng KPAI sarta DPPA pikeun masihan pendampingan psikologis kana para korban. Kasus ieu janten pangeling-eling pikeun urang sadayana khususna para kolot supados langkung selektif sareng hati-hati dina milih tempat penitipan anak. Hayu urang bebarengan jaga sareng lindungi barudak urang tina sagala bentuk kekerasan. Upami pemirsa mandakan hal anu nyurigakeun ulah asa-asa kanggo ngalapor ka pihak anu berwajib. Simkuring Khalifah Sareng simkuring Arik hatur nuhun kana paratosanana. Wilujeng enjing dugi patepang deui.